Nalika Rasul bade pupus bagian kadua. Sababaraha puluh dinten samulihna ti haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam brek teu damang panyawatna nyaeta panas tiri sareng nyeri mastaka. Tapi sok sanaos kitu anjeunna tetep ngalaksanakeun sagala rupi pancen minangka pamimpin pamarentahan anu mupuhuan umat Islam oge salaku kapala rumah tangga. Ku anjeunna masih tetep dilaksanakeun sakiat kamampuanana. Sapertos biasa dina hiji dinten Rasul miwarang muadzin Bilal pikeun adzan di Masjid Nabawi. Sadayana sahabat boh kalangan muhajirin boh kalangan ansor sarumping pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah sareng Rasul. Saparantos salat berjamaah anjeunna naik mimbar. Teras maoskeun hamdalah oge puja-puji ka Gusti Allah anu Maha Suci lajeng anjeunna cumarios. Yeuh dulur-dulur sakabeh saestuna kaula teh nabi anjeun, panasehat anjeun anu tukang ngajak kana kasayan kalayan widi Allah. Kaula teh dulur anjeun, lir dulur pet ku hinis, bapa anjeun anu welas asih. Nya saha anu kungsi dianiaya ku kaula pek kadinya geura kisos jeung tibatan engke dibales dina poean kiamat. Soantena anteb semu ngageter. Nguping kitu sadaya anu hadir tarungkul teu aya saurang oge anu wantun nang tanggah. Nepi ka eta cariosan teh diuihan ku anjeunna aya kana 3 kalina. Keur kitu kuniang hiji lalaki ngadeg namina Ukasah bin Muhsin nyaketan Rasul bari ngaharewos. Salaresna abdi alim oge teu wantun upami salira teu teras-terasan miwarang mah. Dugi ka abdi ayeuna ngawantunkeun anjeun nyarioskeun naon anu kantos kaalaman ku abdi tina padamelan salira waktos perang Badar. Nyaeta nalika onta abdi nyaketan onta salira, abdi turun anu maksad hoyong nyium ping-ping salira. Tapi salira malah ngahembatkeun pecut kana onta salira, janten malah cangkeng abdi anu keuna. Abdi teu terang naha eta teh ngahaja atanapi henteu salira macut abdi. Ukasah nerangkeun, Ukasah maknya teuing atuh kaula ngahaja mecut anjeun. Saur Rasul, katawis semu reuwas. Pek ayeuna bisi anjeun rek ngisos mah. Saur anjeunna bari miwarang ka Bilal supaya mangnyandakeun pecutna anu disimpen di bumi Fatimah putri Rasul. Nalika Bilal sumping ka bumi Fatimah lajeng ngadugikeun maksadna nyaeta bade nyandak pecut, Fatimah naroskeun, "Kanggo naon pun bapa miwarang nyandak pecut?" Saurna, bangun anu heran. "Tuang Rama bade ngisos anjeunna." "Beu, aya nya jalma anu tega narima kisos ti Rasul," saurna bari enggal masahkeun eta pecut ka Bilal. Enggal-enggal Bilal muru Masjid Nabawi deui, teras masrahkeun pecut ka Rasul. Ku Rasul ditampi teras dipasihkeun ka Ukasah bari nyarios, "Sok geura tawur kami Ukasah tong asa-asa." Nalika Ukasah nyepengan pecut siap-siap bade ngisos, sakur nu aya harita pating jararit. Asa teu wasa ningal Rasul bade dikisos bari pating gogodeg maranehna papada nyarita. Nah, asa kacida teuing Ukasah wani kitu peta ka nu janten Rasul. Ningal kitu Abu Bakar sareng Umar ngadeg
bari Abu Bakar nyarios satengah ngagorowok. Yeuh ukasah, kami siap ngaganti kisos anjeun. Kami teu wasa ningal anjeun nempelkeun pecut kana salira Rasul. Caralik aranjeun duaan, Allah uninga kalungguhan sareng pangorbanan aranjeun, saur Rasul. Nguping kitu teras anu duaan caralik teu wantun baha ka Rasulullah. Teu kantos lami Ali oge ngadeg lajeng anjeunna nyarios. Yeuh ukasah, anjeun terang yen kuring salalami na nyarengan perjuangan Rasul. Kukituna kuring teu ridho anjeun bilampah ieu. Lamun tetep keukeuh hoyong ngisos ka Rasul, yeuh gantina awak kuring beuteung dada jeung tonggong kuring sok pecutan sakahayang anjeun, saurna bari teu kiat nahan praosan. Rasul enggal ngawagal, Ali kaula terang kana kalungguhan sareng pangorbanan anjeun, sok geura calik. Nguping kitu teras Ali oge calik sami teu wantun baha kanu janten Rasul. Tas kitu teu kanyahoan dua putu Rasul nyaeta Hasan sareng Husein ngadeg bari nyarios. Mamang, anjeun terang yen abdi duaan putu Rasul? Aya kokocoran getih anjeunna dina awak abdi duaan? Nya upama mamang males ka abdi duaan sami keneh sareng nampi kisos anjeunna. Soanten eta murang kalih mani ngoncrang. Anaking hidup duaan calik, saur Rasul. Bari teras anjeunna ngalieu ka ukasah, sok kadinya geura heumbatkeun pecut teh ukasah, lamun nya mah kaula geus mecut anjeun. Tapi ukasah teu waka ngalaksanakeun, malah manehna nyarita kieu. Nun Rasul waktos harita abdi mah teu diacuk. Oh kitu, teras Rasul muka raksukanana dugi ka katingal bodas kulitna. Sok kadinya buru-buru pecut kami, saur Rasul. Ukasah nyaketan anjeunna bari pananganana nyepengan pecut. Sadayana sahabat anu ningali pating koceak, pating jarerit awahing ku teu kiat ningalna. Teu kabayang salira bodas Rasul dipecutan ku ukasah. Ukasah lempang, teluak liuk, tatag naker, siap naur ka Rasul. Tapi barang geus deket ka salira Rasul, ningal kulit bodas Rasul, ujug-ujug gebruk wae awakna ngarumpuyuk. Teu karasa pluk pecutna oge murag. Tapi manehanana buru-buru nguniang deui hudang, teras ngagabrug sareng nyuman angkeng Rasul sawaregna. Bari dareuda manehna nyarita, nun Rasul saha pijalmaeunana anu tega nampi kisos ti salira. Maksad sareng harepan abdi mah mung hoyong antal sareng badan salira. Anu mudah-mudahan tiasa janten hahalang tina panasna seuneu naraka jaga dida dintenan kiamat. Cenah bari terus nanangkep Rasul. Oh kitu maksad jeung harepan anjeun teh, seug atuh. Yeuh dulur-dulur, saha anu hayang ningali ahli sawarga tah ieu jalmana, saur Rasul bari nunjuk ka manehna. Nguping cariosan Rasul kitu, atuh sadayana anu hadir harita paheula-heula ngawilujengkeun
teras ngagabrugan ka ukasa. Bari nararangis masih keneh hareugeun ku kajadian harita. Duh, bagja temen, anjeun kengeng kalungguhan anu mulia tiasa nyarengan Rasul di sawarga. Ya Allah, entengkeun abdi sadaya kanggo nampi syafaat anjeunna ku kamuliaan sareng kaagungan Gusti. Aranjeunna ngadua pinuh ku kahusuan. Baraya sadayana cag heula ke urang lajengkeun. Mangga bilih aya anu bade like, komen sareng subscribe. Sakitu rupina.